Halo guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng rek berang, rek tengah poe ayeuna mah guys, sampurasun. Rampes. Lain guys, ya alam dunia kadang hujan, kadang panas. Eta teh non sesuatu pokoknya mah guys. Wah, bisa membangkitkan selera pokoknya malah. Jadi hayangna teh kumaha gitu. Kadang hayang kadio, rek kadio, buruk kadio, da sieun kehujanan. Nah, ayeuna nama guys, rek hujan kumaha oge. Rek hujan panas juga kumaha ge lah, pokona nama ayeuna mah lah haula guys, hayang nempuh kebon guys. Geus heubeul teuing. Tuh tingali. Kebon asa cikene ku urang teh euy memeh puasa ieu teh. Beres dibabad, ayeuna geus kitu deui itu kebon teh. Geus jalabreg. Penasaran gitu hayang nempo pepelakan teh cik kumaha gitu. Ayeuna nama bismillah guys, tah sabab lele geus diparaban kabeh lauk nanaon geus diparaban tah ayeuna nama urang rek ka kebon guys. Nya sugan we atuh manggih rezeki guys. Naon we biasa nama lamun hujan ngeprul panas. Tah biasa nama eta teh rezeki ti bawah teh tanya tina jero taneuh sing surungkuy guys. Naon cik guys? Supa guys. Mata kurang teh sebabahanan guys mau keresek sugan we gitu tah. Menang supa di kebon teh. Hayu cekidot pokona nama. Urang ka kebon guys. Bismillah guys, sing sararehat guys. Kadeho guys, puasana guys, lajengkeun guys. Ngan omat guys. Najan puasa oge tetap beraktivitas guys. Ngarah produktif guys hirup teh. Da urang lain sok-sokan gitu guys. Ieu mah ngajakan hayu dinararaga keur bulan suci Ramadan ieu teh. Tingkatkan produktivitas. Naon we gitu guys. Sabab bukan meureunan urang teh najan puasa tetep we meureun hayang baranghakan guys. Guys. Tuh guys kopina guys. Kakarek bari jieu sirung guys. Tuh. Alhamdulillah ya guys. Di pelak teh kopi arabica guys tuh jeung kalapa guys tuh. Tah,